Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha daramang barudak kelas 3. Mugia barudak kelas 3 sadayana dinten ayeuna aya dina kesehatan tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Sataacan dikawitan, hayu urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina tema genep hirup sauyunan nyaeta 3.6 memahami isi dongeng tentang indahnya persahabatan. 4.6 menceritakan kembali isi dongeng tentang indahnya persahabatan dengan lafal dan intonasi yang benar. Materi anu bade didugikeun nyaeta A. Ngaregepkeun dongeng, B. Diajar kakawihan, C. Kalimah pananya, D. Ngeunaan tentang parabot dapur. Naon hirup sauyunan teh? Hirup sauyunan nyaeta hirup bebarengan, silih asih, silih tulungan, tara pasea. Dina kahirupan sadi dinten, urang kedah hirup sauyunan. Hirup sauyunan ngajadikeun kaayaan aman, tentrem, tur damai. Ngaregepkeun dongeng. Sakadang buhaya katindihan kai. Geus meh 2 poe sakadang buhaya katindihan tangkal kai. Kusabab kitu gawena nganceurik bae. Keur kitu lar munding ngaliwat. Buhaya melas melis hayangeun ditulungan. Munding embungeun sabab nyaho adat buhaya. Upama buhaya geus lesot tina kai pasti bakal malik nekuk. Buhaya susumpahan moal nepi ka kitu. Antukna munding daekeun mangjunjungkeun kai nu nindihan buhaya. Kai nu sakitu gedena ku munding ukur sakali didupak terus ngagulipak lesot. Buhaya salamet. Buhaya nganhunkeun ka munding. Ngan waktu munding rek indit, buhaya nyarek. Keheula sakadang munding tong waka indit. Aya naon deui? Kapan maneh geus salamet? Tembal munding. Ulah kapalang bela, maneh geus nyalamatkeun nyawa kaula. Tapi ayeuna kaula lapar sabab ti isuk tacan kararaban harkaneun. Wayahna wae kaula hayang ngasaan punduk maneh, ceuk buaya. Munding kacida ambekeunana. Rek ngalawan tapi teu wanieun. Der parearea omong. Keur kitu jol sakadang peucang. Ceuk munding. Tah kabeneran aya sakadang peucang. Cing kumaha pihadeunana? Kumaha mimitina ieu teh? Tanya peucang. Derek-dek munding nyaritakeun ti awal nepi ka akhir. Ngadenge omongan munding, peucang mah ngan ukur unggek-unggekan. Geus kitu peucang teh nanya, "Bener eta teh sakadang buhaya?" "Bener," tembal buhaya. "Aranjeun satuju lamun kaula jadi hakim?" Cek peucang. "Satuju," cek munding jeung buhaya. "Upama geus satuju, kaula hayang nyaho, kumaha bisana ieu kai nindihan awak ilaing buhaya? Cing, sok kumaha tadi teh?" Buhaya ngagibek-gibeukeun deui kai nu tadi. Tepi ka kai nu tadi teh nindihan deui awakna. "Tah kieu tadi teh kajadianana. Kaina berat pisan rek dilaanan teh," cek buaya. "Oh kitu. Beratnya eta kai teh?" tanya peucang. "Enya berat," tembal buhaya. Kaharti ngan wayahna bae ayeuna mah sakadang buhaya kaula jeung munding moal bisa nulungan. Sabab mun ditulungan andika bakal nekuk ka kaula jeung sakadang munding. Tidinya mah peucang jeung munding teh terus ngalaleos bae. Hikmah naon anu tiasa dicandak tina dongeng nu tadi? Hikmahna nyaeta urang teu kenging nipu sareng ngabohong.
Kumargi ngabohong teh bakal nyakakeun diri sorangan jeung batur. Ayeuna urang diajar ngawih. Dina rumpaka lagu tadi ningalikeun kahirupan sireum anu salilana hirup babarengan. Hidup tangtu kungsi merhatikeun lamun sireum keur ngantai boh dina tangkal boh dina tembok. Lempangna tara pas siap-siap tapi ngantai. Lamun pas sarandog jeung antayan sireum jeung sejena sok ngarandeg heula tuluy huluna paadek siga nu keur sasalaman. Eta hiji gambaran yen urang kudu tartib lamun di jalan. Ulah paheula-heula silih hormat, silih ajenan jeung sasama. Ayeuna majeng kanu materi kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun ka batur. Cobi barudak ayeuna ibu bade naros. Aya naon wae kacap-kacap pananya teh? Muhun leres. Aya naon, saha, di mana, kumaha, kunaon, sabaraha, iraha. Contoh nyen kalimah pananyana nyaeta poe naon nganjang ka imah jaki. Tah eta barudak contoh nyen kalimah pananya. Materi salajengna nyaeta parabot dapur. Ayeuna hayu urang ilikan gambar-gambar anu aya dina handap ieu. Nu kahiji aya coet jeung mutu. Tah barudak coet jeung mutu teh nyaeta paranti ngarendos. Terus aya katel paranti ngagoreng. Aya boboko nyaeta paranti ngumbah beas atanapi paranti tempat sangu. Aya hihid paranti ngiberan ngiberan gitunya bumi nyate atau ngabakar hayam. Aya kastrol nyaeta paranti ngaliwet. Nah, terus aya mangkok paranti ngawadahan sayur. Aya emuk nyaeta paranti nginum. Peso paranti ngeureut. Teko paranti cai. Talenan paranti ngeuretan sayuran atanapi nu sanesnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae barudak pangajaran ti ibu di tema genep. Hapunten bilih ibu seueur kalepatan dina ngadugikeun pangajaran basa Sunda di kelas 3. Hatur nuhun kana perhatosanana sami diajar sareng ibu. Mugi ilmu anu ibu didugikeun aya manfaatna kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.